pangjore-jorena umat Islam teu bisa maca Quran. Geus teh pang pamustungan teman. Pamustungan lamun umat Islam teu bisa maca Quran. Waduh cenah kiai kumaha kula manyang geus kolot. Belajar. Asana poekeun cenah ieu nih. Lamun teu bisa ngadeukeutan. Ngadeukeutan nu bisa maca Quran. Asal deket bae, asal nyana maca nyana deket ke mere duit. Asal aya nu maca Quran nyana ngadeuketan ke mere duit. Eta ganjaran gede. Nu macana bungaheun nyana menang ganjaran. Asal kenceng nu tadina setengah juz ge macana jadi sajuz. Jadi kuari mah lain karena Allah karena duit. Karena duit. Tah ngadeuketan. Lamun di kitab dicaritakeun hiji jelema hayang deket jeung Allah ku hese jasa, hese hayang deket jeung Allah. Ku baca Quran teu ngadeukeutan ka Gusti Allah kan deket ba perasaan. Ku maca sholawat can rasa deket bae ka Gusti Allah kan perasaan deket mah. Sebab kanyahoan kan jelema mah loyog-loyogna. Ulah make ilmu kasyaf, make ilmu mantek baheula kajahoan ngaranna ilmu pasti sebab 2 kali 2 4. Ulu insan hayawan. Gambaran naon bae nu aya di benak hati ngadorong kana ngalaksanakeun jeung ngadorong kana datang. Coba ge. Gambaran di jero hate teh toko, isukna urang langsung ka toko. Gambaran di jero hate teh motor, isukna dideleukeun wae motor nu mana nu aya. Gambaran di jero hate sarwiti, isuk ka sarwiti. Gambaran. Gambaran jelema hayang ka sorga pasti ngaji. Gambaran jelema hayang ka sorga pasti ibadah. Ieu nu mantak cara ricing di dieu ieu emang kumaha kitu. Gambaran di jero hatena. Naon? Aya gambaran di jero hate sok gerage. Gambaran sesuatu nu aya di benak hati eta teh ngadorong kana hayang ngalaksanakeun. Coba ge. Nu mantak daraek Mas Antren aya gambaran di jero hate hayang bisa ngaji dimulai ngaji amil nasrib himah tambah deui lantaran can pati bisa ye naik jurumiyah terus sorop ngelal datang ka ngelel gambaran di jero hate teh hayang bisa ngaji alfiah neangan guruna terus gambaran-gambaran ieu lah anu ngadorong kana datang. Tah Demantak lamun hayang deket jeung Allah kumaha ibadah tapi tidak deket bae. Contoh. Cek Gusti Allah hai Musa. Ngadoa maneh ka kaula make sungut anu bersih niscaya ku kaula bakal diijabah. Kangjeng Nabi Musa ngadoa bae ka Gusti Allah teu diijabah-ijabah. Sakali 2 kali, sapoe, 2 poe, sampai ka saminggu. Cek Kangjeng Nabi Musa Gusti, ieu abdi ngadoa ka Gusti tapi pancan diijabah keneh bae. Apakah aya kakurangan? Make lisan anu bersih. Cek Kangjeng Nabi Musa aya lisan nu bersih teh nu kumaha? Lisan anu bersih tina dosa ulah aya gibah. Di jero hate ulah aya ujub. Ulah aya takabur bersihan gerang langsung sujud ceuri Kangjeng Nabi Musa ya Allah ya Rabbi asana moal aya hiji-hiji acan jelema lamun ngadoa hayang diijabah make lisan anu bersih pantar kula bae diangkat jadi nabi ku Gusti ku hese-hese teuing komo lain nabi mah cek Gusti Allah Musa lamun garasa hese make perantara batur deketan jelema nu lisana bersih maneh menta doa ka dinya nu mentak daratang we kaki muhtar kaki wahab maneh menta doa pedagang-pedagang maka perantara di kaki muhtar mah diijabah kaki wahab diijabah namun kaki haji pendi beuh nu tadina dagang boga aset 50 juta barang menta doa kanyana anggeus kabeh anggeus kabeh matak sing ade ulah sebarangan rugi sia ka dieu mah nu geus rugi
make perantara cek Gusti Allah datangan jelema anu bersih. Begitu didatangan ke jelema nu bersih nu mana ieu nu bersih teh hese unjukan deui Kangjeng Nabi Musa ka Gusti Allah, Gusti jasana hararese sebab nu bersih teh hanya wali-wali Allah sedangkan urang hayang nganyahokeun wali Allah teh kan hese. Cak Gusti Allah, Musa maneh mere bae gerage ka fakir miskin, maneh mere bae ge sedekah ka yatim. Sok gerage hayo laksanakeun. Bener ku Kangjeng Nabi Musa yatim dibere. Oh yatim mah dibere duit 1000 perak 10.000 moal doakeun da teu eureun-eureun. Yatim mah dibere duit 100.000 be 100.000 geus teu kicep-kicep. Masyaallah, mudah-mudahan eta Ki Wahab dipanjangkeun umurna. Beuh eta Ki Wahab mudah-mudahan dibere gagah bae, dibere bisa kawin deui. Oh tar neretet bae ta yatim mah. Yatim mah neretet bae liwat Haji Pendi teu mere. Saya ta Haji Pendi mudah-mudahan teh ku galedeg. Yatim. Coba ge. Fakir lah asal dibere. Urang muzaarah ka Banten. Mere boro-boro gede. Mere boro-boro 1000 perak. Oh, ngadoakeun ge. Mudah-mudahan panjang umur sing bisa ka Mekah nage 100 kali. Oh, umur ge 100 tahun. Mau ngajek direk bet. Sap ngan 1000 dak mun dibere 100.000 ngadoa ditangkap ae. Ieu Kangjeng Nabi Musa dibere konsep ku Gusti Allah. Bere fakir miskin, bere yatim piatu. Coba ge, nyana ngadoakeun teu eureun-eureun, sedengkeun jelema makan bosenan. Lamun ngadoa sakali teu dijabah, 2 kali teu dijabah, 3 kali teu dijabah haji unggesan bae. Tapi yatim piatu jeung fakir miskin, lamun kurang dibere ulah gede. Leutik bae ngadoakeunna terus bae. Hajunya mah hajunya nanti ngomong bae, ai Mang Haji Wahab teh Ki Wahab encan ka dieu deui. Emang kunaon? Sing panjang umur sing ka dieu deui. Aya ge eueuh Ki Wahab aya ge Haji Pendi teh ku galedeg. Geus kitu bae nya ge. Heuh sia kunaon? Lok mere. Nya nama korek merepet dur-dur pet. Apa parah teh mah? Kan aya koret doang, aya koret merepet, aya koret dur-dur pet. Eta kan parah tah. Ai koret doang mah koret doang, ka batur doang, ka tatangganya nama ka anak nama biasanya jeung anak pemajikan loyat. Eta ngaranna koret. Aya koret merepet maka tatangga ka batur henteu ka anak ka pamejakeun ge henteu, eta ngaranna koret merepet. Nah, mun boga salaki ka pemajikan tilok mere ka anak tilok mere eta ngaranna koret merepet. Aya deh koret merepet dur-dur pet. Terakhir tamata boro-boro jang batur jang nyanan lagi hese. Nyana boga duit tapi lamunan ngarokok yang ngarokok neangan nu boga rokok minta aing. Oh, di Belaraja mah aya di Cisoka. Tah eta ngaranna koret merepet dur-dur pet. Nyana aya biasa meuli es padahal mah duit boga. Kieu bedek dibelikeun hook lah cekeun teh. Kebe neangan batur nu meuli engke menta. Nah, nu kos kitu ngaranna koret merepet dur-dur pet. Iya, asana siga deui ye. Asana aya nu kitu. Ulah nanya ieu mah asli. Tah, ieu Kangjeng Nabi Musa dibere konsep urang ngadoa ka Gusti Allah kudu bersih lisan jeung bersih kolbu. Dilanjutkeun ku Kangjeng Nabi, cek Kangjeng Nabi urang ibadah ka Gusti Allah nomor kahiji kudu boga ilmu. Moal beres lamun teu boga ilmu, neangan ilmu jang ibadah ka Gusti Allah moal aya di sakolahan. Dek neangan rukun wudu di SD moal aya. Dek neangan rukun salat di SMF moal aya. Dek neangan ilmu maca kitab di sakola moal aya kajen buku mah aya naga di pondok pesantren. Jang ibadah ka Gusti Allah di pondok pesantren saenggeusna boga ilmu ngalaksanakeunana kan kudu bersih lisan bersih kolbu. Jacak Kanjeng Nabi aya jelema salat saenggeusna salat rapih jasa ti mimiti wuduna datang ka salat rapih
tetapi di jero qalbuna lain menghadap ke Allah hayang kaalem ku kabogohna salat naon jelema salat rapih jasa salatna mun loba jelema angel salatna tapi lamun loba jelema mah cepet jasa contohna sia ye mun salatna nya mah kos kitu lamun aya jelema duha ge 24 rakaat masyaallah tahajud ge berang peuting asal loba jelema tapi lamun jelema tilok duha tilok tahajud ieu lain salat siksa ilmu aya ngalaksanakeunana henteu bersih qalbuna teu jadi ibadah sieun urang lamun kadinya sieun sok geura teu jadi ibadah sama sekali seluruh ibadah urang salat tapi lain menghadap ka Gusti Allah aya kadua henteu lillah hayang kalem lah ku tatangga hayang kalem lah ku mitoha hayang kalem lah ku makhluk eueuh naonan salatna urang zikir sakitu ngegecrek bae ge zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sia zikir bae hayang naon hayang naik pangkat naon naon sia maca izqala de hayang naon melet aing melet atuh lah kalau mau ngomong nyeri hate aing naonan paling geus ituna bae meureun puyeng nu dipeletna dia lamun kena lamun teu nyana nu puyeng cakos itu naonan salat naonan lamun teu lillah zakat naonan lamun teu lillah haji naonan lamun teu lillah puasa nu ku urang bakal dihareupan sakedeung deui teu lillah moal bisa